Ketika dia korek modalan lu ka dia bit kurang si bawa udah banyak ting mah. Ngopi, Meng. Oh, Ngopi juga ngopi nak? ayo tah timbang gorengan, Goreng naon? goreng jagong naon. Tuh. Ngopi jeung goreng jagung. Oh, nu isuk dan goreng jagong isuk. Ya, kuat khawatir. Mulai deh nu anyar tuh. Randa nutup dia nanti warung randa ya dah aing. Perawan apa? Barang beutik kudu karanda wae. Ayo bari euy. Aya nama. Buat bos oleh ya. Datang-datang. Nongkrong di bengkel kerenan, Meng. Ah ya, jenuh we sugana ya. Eta nu nukeran karek mangkat. Kana ngabel ya ti isu. Rongsokan mah rongsokan. Bukan jalan. Tani jalan. BO-nya osok. Oh, tani ongkohnya. Mun kuat ka ditu ka dia tuh digawe teh tuh. Maha ada orang mah jelema teu boga mah. Bang hirup atuh. Kuat ngarongsok ongkoh, ngagebotnya. Kan enak mau usum pakai ieu teh ya. Kombi teh ke mesin. Udah digebot keneh wae. Ese, lagi mah jalana. Aja. Ya kan bijieun jalana atuh. Ya puguh. Ya aya kayak bagian ieu mah menteri pertanian gitu nya jalan mah. Urang bangsa ukur naon atuh mah. Hanya rongsok. Nah, cenah tuang rongsok tapi henteu ngagembol rongsok kumaha sih? Nya ieu mah aya geus zaman HP amun aya nukeran atawa naon sok ngarebel wae mah. Dihalau ge dihalau. Dihalau. Aya nyamping heula ya. Sugana nambal, kulit heula nambal bukan heula aya bengkel mah. Ini bukan nambal ongkoh. Oh, bukan bos oleh. Nek mau modalan ngadenge mah bos oleh teh. Modalan naon? Arongsok. Oh, henteu boga modal sorangan. Henteu urang mah modal bandar. Ih, sugan teh boga modal sorangan. Warisan di mana teh mang modal sorangan. Urang mah asal aya nu modalan, karek maju. Dapur ya tuh dijual tuh. Ya pisan anda boleh jual mah. Sapotong dapur doang tong kabeh. Bisi enggak sawahnya meureun. Heeh. Ampun, dengker mah balangsak pisan ya lah. Atuh ada dijual kabeh mah kena sare di mana? Dapur we doang geus sapotong. Mangani coba anak awewe mah. Biji kanjeu wae mah gagal kena. Sieun. Ardang ting mah kipas apa AC ya di bengkel. Nya AC-na ge AC alam tuh di bengkel mah tuh. Jual busi atuh 2,5 ton aja. Berjuta tawa kardus 3,5 ton. Aya busi ieu teh ya. Kareta. Kajeuneun kemari urang nempo itu. Kajeuneun asal dipanggul aja. Ulah pakai mobil. Ulah asal dipanggul bisa gue senak kuat mah. Jangan aman-aman we aku we kardus. Yo leutik atuh duitna eta mah. Wae nu penting mah ulah sampai hal-hal yang tidak terjadi mah. Ini anak urang mah jajanan. Kita wono karunya di kumaha di isuk ieu cenah nu dahar ya. Kadunungan teu ya ka bengkel eueuh ya. Kan eta geus kopi jeung gorengan. Oh, dahar keneh wae. Yang dahar ngirakeun da. Gowe naon atuh pecaklik ge we, kitu Bang. Yang ngarongsok ku paceklikna mah. Info ulah anu kira-kira gelap-gelap mah info pegawai capek we. Neangan macul atuh sugan. Neangan teh pagawean nu capek wae nu babare duitna loba.
bisi paeh doang. Babari, paeh ke babari ya deket di babari. Terek kolot. Gawe capek wae mah. Oh, matis kampung. Pipi matis kampung. Awak pas pulang doang ya no dari buru. Coba pikiran ban. Coba bangun pikiran mah hayang mau loba hayang berarti. Aya pegawaian mah hampang. Naon? Duitna gede. Oh, naon? Nipu batur. Paul paeh na orang mah cek ge. Orang bukan jadi capek-capek macul we. Tahu ngabota gitu. Nu penting mah saeutik tapi ngeureuy. Terek kolot capek mah gawe uli capek mah. Ada kolagen penting mah lancar, pakai sehat mah. Aya nipu mah kan babari duit gede kan. Udah dia takeun itu mah. Ayeuna kabang yang jam 50 juta we. Tinggalkeun we kitu kayak gitu. Pemerintah udah tebusan surat urang teh deui. Lamun aya nu nebusana. Amun eueuh nya we lapor sakolatna teh meureun. Geus mendingan jadi tani. Aya pagawean ngarongsok, aya nobel sokot. Nobel wae da. Ajeun nya kumaha tuh. Encan milikna urang. Aya mah masa-masa tua mah nu penting mah ngopi. Rokok bari jeung murah ge aya gitu, murah-murah ge. Kopina kopi naon? Kopi mah Indo Cafe geus meunah eta teh. Da geus teu ngopi hideung deui henteu. Henteu ulah ngopi deung mah engke na gering.